A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Rahayu moga sagung dumadi. Salam Pancasila. Jadinya teh langsung ditegur Gusti Allah akibat ngalanggar kanu peraturan Allah Subhanahu wa taala teu meunang ngadeukeutan boholi ieu malah didahar pisan. Jadi anggean swargana, anggean kanabianana ti swarga marasa taleungitan. Las busana ilang tata ranjang doana isin pisan. Kanya Ramadhan ibu bawang metik daun saya aya nu daekeun dipetik aya nu henteu itu daun teh tibang hiji daekeun dipetik teh daun buah tin daun tin na teh namina teh mohon ini daun tin itu. Dianggen itu pelaranganan. Ieu langsung ditundung ieu Adam Hawa anjeun geus kudu makawasa Allah Subhanahu wa taala. Ieu Adam Hawa ieu wayahna da geus ngalanggar peraturan maneh geus ngadahar bohol di teh ieu larangan. Tetap di surga larangan peraturan kumaha ge pasti peraturanna pamiti sanggup nyimpen peraturan di surga kudu turun. Nah, jangan can waktuna turun harita teh. Jika paksa turun kalawan saya aya turun kan ente terhormat turun teh da beri bulucun isin urang ningali kalawang surga aya tulisan kalawang teh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah naros kanya Ramadhan teh Gusti nu mah suci ieu saha Muhammad teh Nyai Muhammad teh kakasihna kaula Gusti Allah kasihna Gusti Allah amun teu karena cinta kaula ka Muhammad moal aya surga neraka bumi alam ieu moal aya turun sakulompat lampetnya turun saya aya guru-guru da urusan isin da bubulucun teh turun ka bumi kita anterin situasi agar parasya jadi patukang tonggong ieu teh turun ka bumi ge ongkos turun tapi henteu bareng teh pun peralun nya kulantaran bubulucun timbang make daun salambar teh turun teh isin atuh da di bumi geus seueur ieu anak incu geus loba nya Ramadhan teh geus loba geus boga incu sapalihan can kawin aya mah budak keneh misah turun teh da emang situasina pasea emang ge anggar eta da kesal kae meureunnan turun teh yang buru-buru hayang nyumput da bubuluceun teh sami kanya Ibu Siti Hawa ge kanya Ramadhan turun di urang teh gunung peraun sebut gunung gede teh gunung pangaluhurna gunung di Sundalen di Nusantara nya teh gunung gede ari teh ari kanya Ibu Siti Hawa turunna di tanah Hindi tanah India turun di pangluhurna gunung sebut gunung naon nya ayeuna meureun Mahameru ari teh masih aya keneh turun tah cendek nawai Ramadhan terus turun di gunung gede di wilayah Sukabumi Bogor Siloka Bogor Sukabumi ieu Sukabumi artina bumi atau jagat atau tanah anu dupi karesep ku kanya Ramadhan kangge ngajembarkeun umat manusia cocok sareng rasana kanya Ramadhan sehingga dilungsurkeun anak putus sekitar ieu kepinggali hartina Garut nya eta awal garetan manusia garetan caretan kehidupan manusia jadi ieu telami Ramadhan nyalira miang deui sejabade milarian Ibu Siti Hawa kumaha da kangen nya ka istri pangitan kanya Ramadhan teh nya puguna pateang-teang gitu
Rama Adam yang ka ditu itu we dari tamu bulu ablak masih lompang kena gampil lompang ke mana-mana gitu. Dari itu masih bisa nanya ke satu hewan, bisa ngobrol jeung satu hewan KBG. Manusia mau ngobrol jeung satu hewan. Masih aman, sebenarnya zaman kerta, zaman aman. Ngobrol jeung satu hewan teh, udah ngurus teh. Nyalira nyang Ramadam. Saparan-paran, ibu. Iya, sami persipatan dua. Inung bapak teh. Kelawan ngarasa cuang cing nyalira teh meredih ke rumah kawasa. Ibu Siti Hawa meredih, ya Allah. Abdi nyuhkeun batur ieu teu gaduh. Paku kumaha ieu di perjalanan kudu ka mana? Peureum mojo semedi ngadoa. Jelag di pasian genap murang kali istri kelawan rupa-rupa beda-beda rupa nanti anu hideung, anu jangkung, anu pesek, anu bangir. Genep rupa. Genep urang. Sami ka Ramadan oge. Barang miang teh, miangna ka kulon itu sami. Ngadoa ada. Anak icup tinggalkan anu di Nusantara tinggalkan doa sami kanjeng Ramadan Gusti abdi nyukeun batur di perjalanan ieu nyata di pasian Gusti Allah teh genep rupa pamegat teh murang kalih pamegat dicandak jadi baturna kanjeng Ramadan perjalanan teh kanjeng ibu hawa gaduh putra genep istri kanjeng Ramadan gaduh putra genep lalaki. Miang terus sampai doi ka mana-mana nya ke Afrika ka mana eureun teh di sekitar Mekahnya. Duka baheula menaon namina teh Mekah. Itu ngadoa Gusti abdi bade bertobat kumaha abdi gaduh dosa. Hayang jiga baheula bisa tawaf di handapeun Baitul Ma'mur nyuhkeun ridna Gusti. Nah, aya perintah ti Gusti Allah. Geus Adam hayang ibadah ka kaula tawaf di dieu bae kin dibangunkeun nyata dibangunkeun berupa Baitullah teh eta Baitullah heubeul teh pertama teh dibangun ku para malaikat. Nah dirinya tawaf secara tawaf anjeunna di swarga di handapeun Baitul Ma'mur tawaf ngadoa pertobatan seluruh pina sareng putra-putra tarwaf nyuhunkeun pangampunannya alhamdulillah dikabulkeun. Ieu kalarasan ieu kanjeng Ibu Siti Hawa we kadinya sami. Miang ti India ka wilayah eta nya sauda tawaf ieu abrokna teh di Padang Arafah ieu sasonoan alhamdulillah ketemunya. Maruli moal putra jadi 12 sapas jadi genep pasang 12 orang. Balik deui ka Nusantara ka tanah Jawa ka tanah Sunda ka Sundalen. Ngarumpul ya biasa ya masalah perkawinan da ternyata anu alim kawin ka etana ka pasanganan ayah dari dia masalah perkawinan 90 segala rupa itu